Indahnya pemandangan gunung misi pelengkung itu coba hijau mana kabut segala aduh emang kudu di tempat ieu aing yang ngepreskan otak teh cedoga di mama cuat cukup we aya ku aki-aki edan berarti itu teh pasir oin tuh umuran si RTMJ. Nah eta bangun nama Mang Jabrik dan nuker ngadurukan yakin aing mah eta haseup ti ka ngelun kitu tah ngadurukan kanang doma jigana soalnya eta mah teropong-teropong ku aing tukang lemah benar. Nah iya non kayak mah ada paket yo mah atuh siapa non guna gablek HP telepon atuh di mana gitu kabur dia ke dia di kebon cenah gitu cek saha di kebon majikan paket aing paket teh boneka labubu aing menang mengbalikan aki aing bawa siapa aing lo ka ini teh si cungur si aku mah bahan mesena eta nu kitu meureun sama gajah nih kokot da sama ditato ulin kieu patut pan ayeuna teh keur musim cungur aing mesena kaki aing cek aing teh pangmalikeun boneka labubu menang datang anak gajah sia mah salah meureun salah pesen eta mah salah mesen kumaha aku jelas-jelas dina gamarna ge labubu kelenci meureun ieu pan bener ceulian sarua ieu mah gajah cungur tah deuleu tah gampang ngadok-dok beungeut sia teuk tato lu pesen lu patut pinggir akun sama sia teh ieu mah meskipun kokot aing bertato tapi hati aing mah kalau kiti nyaho teh sia ayeuna teh keur musim sia nyaho teh boneka labubu sia teh gaul ieu gaul tinggalin zaman segablek HP teh gunakeun beungeut neuleuh internet anu keur viral ayeuna pokona teh keur viral boneka labubu bubunya paling diwahangan teh ya wahangan paling ngalabubu beunteur ning lamit beungeut kitu mah bubu aya pan di bulit gani bang atuh sia teh sia ari usaha sing bener cungur usaha mah bener eta tinggal nganterkeun bubu eta mah lain tinggal nganterkeun ya pasti ku sia ditukeran aing apal berat naon kan sia hayangnya boneka labubu jadi ditukeran jeung ieu nu anak sia sia ngaku sia ieu ditukerannya ku sia henteu sing ieu mah emang ti dituna kieu ieu mah ti mah ngepak emang nu kieu aing mah teu yakin teu percaya pasti ku sia salah bangunna ieu sia nu salah ditukeran mah cungur henteu sing pan eta tah dina ieu ge naon merek ge pan aya di dieu yeuh tak ku sia dibuka ieu mah wah ku sianya teh pan pageuh meureun dilakban kieu mah harap pan bisa ku sia dilakban di imah cungur teu boga pan lakban ge di imah mah terus si aing kumaha ieu kumaha keur ieu gajah geus mana dikeun eta na naon ongkirna pan ongkir ieu sia ulah sok ngamangpaatkeun batur banget banget meureun ieu mah code pugu geus transfer kumaha ku aki aing transfer wah ngaki-aki dipercaya pan meureun jeung aing kamari make dana mayarna ge bucan asup eueuh atuh da moal asup ka sia meureun ka ditu eueuh teu asup dina ieu ge kudu aya sia bener ajakan gelut bangun jeung aing geus eta hibur mana tadikeun mun kena gelut jeung aing kieu mamang lah 12.000 mung moal aing mah nya geus masalah pesenana ge pesen labubu datang anak gajah labubu eta anak gajah meureun labubu cungur sia maknya aya paket make bungkus kado kieu atuh alus batik ieu mah sia ieu mah aing curiga bungkus sama hade siga anak-anak sia ulang tahun aya nu ngado boneka gajah kieu ditukeran ku sia banguna teu pahili lamun paket ku plastik heula make bubble wrap terus aya ngaranan dina ieu teh tah toko-tokona ieu mah naon polos kieu emang kieu ti itu na ge ieu mah wadul sebanyak ieu alus teu mungkin aing mah abur ka dikeun ongkirna mending kena gelut jeung aing ayeuna mah ongkirna ka dikeun moal buru eta burit manten ieu loba keneh pan ieu bae ka atas deui tuh podo teuing ieu pokona mah moal jadi aing tukeurkeun ka nu dagangna aing kumaha ieu ongkirna kumaha ieu pan bejakeun we da mesen ge kitu labubu nu datang gajah ieu kumaha deh kah
Sia teh sieun takut atuh aing. Si di babak sia ku aing di dieu. Atuh eta guru. Anjing di bajaan mung aing mung kehead. Moal ieu tukeurkeun lah moal. Guru eta. Bener sih mah. Ongkosna. Sia yang disameri ku Ratu Elizabeth tah. Mana itu? Ieu tah neuleuh teh tah nu beureum. Ieu gambar Ratu Elizabeth ieu. Sia teh sieun aing teh incu ka Zeus kehead. Guru eta. Aing Sia 12.000. moal tukeurkeun lah eta. Aing. Atuh guru ieu Mung moal cai aing tukeurkeun lah eta. 12.000. Ku sia ieu yakin ditukeurkeun jeung nu anak sia. Henteu. Banyakeun kan nu dagangna. Mungeun gitu. Yang dirugi di wae. Hayo tuh buru ka dieu. Aduh aing beungeut geus beungeut kesedihan ke dibebak saku aing. Moal cai aing Si ngomong. aing si mamaung si Eko ngamuk ka dewa.